terek jaritakeun perang tapi make judul siar iana sejarah Kangjeng Nabi di jero bulan Maulid kene orang ayeuna nah urang niatan mauludan ieu dina kitab aya Bu'itsa Rasulullah diutus Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnin fi Ramadan poe Senin bulan Ramadan umurna wa huwa ibnu arba'ina sanatan umur 40 tahun sejarah ya dilahir Kangjeng tahun kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep eta teh ngabogaan sejarah geus dibukukeun ku ahli sejarah datanglah ka umur 40 tahun sebab umur 38 tahun Kangjeng geus teu diberean resep babarengan jeung makhluk mulai rada menghindar 38 tahun geus mulai naik ka gunung mulai seminggu ke turu 2 minggu ke turu 3 minggu ke turu kumbung-bunga babarengan jeung makhluk nu mantak embung obrol sepopoe obrolanana hanya urusan embe urusan onta urusan dagang urusan kebon urusan tanah urusan kegiatan-kegiatan anu sifatna duniawi Kangjeng dibere embung menghindarlah Kangjeng ka Jabal Gua Hiro Kangjeng di dinya nyepi sorangan di mana gunung tersebut tetep pernah jeung can pernah ditaekan ku jelema geus entege mun nurutan ku ari neangan gunung nu luhur nu can pernah ditincak ku jelema pamit ka pamajikan ka anak ieu mah pasti dihakan mau ngabah mah nya guru teu boga anu nuduhkeun eueuh ngahaja-haja ka gunung naonan kudu puguh guruna masyaallah ikang ieu kayak gagi wae nu ngabimbing langsung Gusti Allah tuh diangkatlah jadi nabi umur 40 tahun nu pangheulana iman ka Kangjeng Nabi wa amanat bihi Khadijah radhiyallahu anha turun ti gunung ya Khadijah zammiluni ngageter Kangjeng lantaran tas kapanggih jeung malaikat Jibril cek malaikat Jibril iqra ya Muhammad ma ana biqari iqra ma ana biqari iqra ma ana biqari tanggep ku malaikat Jibril bacakeun iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam baca ku Kangjeng malaikat Jibril naik di kaluhur gegeter Kangjeng Nabi ningali malaikat Jibril bayangkeun coba ku urang makhluk nu ngaran manusia kapanggih jeung makhluk nu ngaran malaikat deuk kumaha teu ngageterna jaje pendi ge pernah zarah gegeterannya kapanggih jeung nu rarawigan puuk da ge ngangsar ka handap horeng bangsana itu kan geter kungsinya di opname langsung kasibat ngaranan gitu oh Gusti Allah begitu sampai ke Siti Khadijah bebeja seperti eta Siti Khadijah teh lain jelema biasa turunan bangsawan pinter aya di anjeunna sugi aya di anjeunna kebangsaan kemuliaan aya di anjeunna surti Siti Khadijah mah oh ieu mah lintas kapanggih jeung jelema biasa ieu mah biasana nu kieu mah adalah para Rasulullah langsung iman Siti Khadijah mah asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Betapa luhurna Siti Khadijah. Pangheulana jelema nu macakeun 2 kalimat syahadat. Ulah sambarangan ka Siti Khadijah. Pangheulana manusia awewe deui, pamajikanana deui. Pan pamajikan urang mah ieu lamun urang mere informasi pangheulana manyun nyana. Majikan urang panghese-hesena urang. Ngadidik pamajikan batur manurut pamajikan henteu. Aya aturan mun dipagahan kul mah kaki kakula bae itu nu ka batur mah teu kieu meureun. Geus suuzon tuh pasagalapan nya mah. Mangna ge nya meureun kos kitu bae pamajikanna. Tapi Siti Khadijah masyaallah langsung amanat bihi Khadijah radhiyallahu anha. Nomor kedua saha begitu dibejakeun bahwa anjeun diangkat jadi rasul teu antapara deui Sayyidina Ali karramallahu wajhah baca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Padahal umurna huwa ibnu tis'in atau asin 10 tahun. 10 tahun umur Sayyidina Ali teh lantaran umur 30 tahun Kangjeng nembe lahir Sayyidina Ali. Umur 2 tahun Kangjeng dilahirkan Abu Bakar nu lahir. Umur 13 tahun Kangjeng Nabi Sayyidina Umar lahir. Umur 30 tahun Sayyidina Ali lahir. Ketika diangkat jadi Rasul 40 tahun kakarak 10 tahun Sayyidina Ali geus langsung iman asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Geus teu make hitung-hitungan deui. Mantap pantes lamun Sayyidina Ali diomong ku Kangjeng ana madinatul ilmi wa ahliyud babuha. Atuh imanage teh umur 10 tahun. Pan umur 10 tahun urang mah kieu can lempeng. Atuh di urang mah 10 tahun main polecak kene atuh. Main lalayangan ribut deui. Aju digegedekeun ku kolotna deui. Eueuh urusan lalayangan silih bunuh di urang mah. Gara-gara anak Sayyidina Ali tampil prima atuh syahadat papan lain sambarangan. Ya Allah, ya Rabb. Ditambah dilanjut ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu langsung Sayyidina Abu Bakar Siddiq maca 2 kalimat syahadat terus Zaid bin Harithah tidinya Kangjeng berangsur-angsur sahabat 1 hari 2 hari terus mulai arasuk Islam. Wa umira bitablighi qaumihi ba'da 3 sinin min mab'athi. Mulai diperintahkan untuk menyampaikan ke kaum setelah 3 tahun. 3 tahun Kangjeng Nabi haharewosan. Dakwah teh haharewosan. Jelema nyembah ka patung ka batu atuh kuari dek dibilukeun kita nyembah ka nu maha gaib. Bayangkeun ku otak urang. Jelema anu keras di Arab mah lain lalagaan sahaok kadua gaplok Arab atuh bangun deuk ngegel be pan ka urang Arab mah urang mun ka Mekah ge bangun deuk dicaplok be urang untung be sungutna leutik mun kos buaya urang dicaraplok asan ieu naon ieu kubang kawarahna urang Arab Kangjeng kita ngabilukeun sesembahan tina batu patung kanu maha gaib masyaallah lalaunan 3 tahun. Masya Allah dakwah sirriyah lalaunan setelah 3 tahun kakara Kangjeng Nabi diperintahkan ku Gusti Allah rada jelas-jelasan fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil jahil. Mulai nyampai-nyampaikan Kangjeng Nabi dengan suara lantang. Informasi-informasi ti Gusti Allah teh langsung disampaikan. Terus per tahun sampailah ka menjelang hijrah Kangjeng di Isra'keun di Mi'rajkeun di Mekah keneh Kangjeng ketika Isra Mi'raj.
sabalikna Isra mere oleh-oleh Gusti Allah kita disampaikan ke para hamba-hamba Allah yakni salat nu tadina 50 waktu menjadi 5 waktu bi khamsi. Masya Allah nu tadina arariman mulai goyang deh nu tadina gitu aya keyakinan kena kebenaran Kangjeng rada pudar deui lantaran ieu lalakon bayangkeun bae ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha dihitung hanya 2 jam diperkirakan nu lalakon eta teh make onta baheula mah maka Yerusalem haju eta ti Yerusalem Masjidil Aqsa kaluhur kumaha lalakonna mulai orang Arab nu tadina iman aya nu kaluar deui tadina yakin mulai rada pudar deui tapi begitu nanya ka Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kumaha Abu Bakar Muhammad seperti eta siap percaya leuwih eta ulah percaya karak jelema ngadarenge kabeh we di Abu Bakar mah teu goyang-goyang cek nyana ye atuh neangan nu goyang mah di Karawang ge Abu Bakar mah moal goyangnya nama. Siapa sok juga mana-mana. Aduh, Masya Allah. Mulai keangkat deh ku Sidina Abu Bakar Siddiq jelema. Ya keri pengaruh jelema gede. Maka jeung goyang-goyang, maka jeung pudar-pudar jeung Sidina Abu Bakar Siddiq. Urang mah di Arab lain. Tuh, sia tanu kedua kalimat. Lancar bangunan. Ya Allah ya Rabb mulai Kangjeng Nabi tidinya terus makin disatruan dimusuhan sebab kuari geus jelas-jelasan Kangjeng teh titah ngaulah ibadah ngaulah nyembah ka patung-patung jeung batu-batu hiji we pangeran teh Allahu khaliqus samawati wal kakarak didinya geus mulai Kangjeng alah di kamari mangan di ciduhan doang kamari mangan sakadar di aromongkeun doang kuari mah deuk dibunuh Kangjeng ya Allah ya Rabb perjalanan Kangjeng dikakalakeun terus tewak Muhammad bencet bunuh Allah karim dakwah datang ka kos kitu urang mah ku teu diondang ngariung bae ngajang hilek tatangga hajat aju urang kiai teu diondang ngariung ngajang hilek teh bahasa Jerman eta Masya Allah karim aya deui mah diondang mulu dan kap naon kitu ngaranna panitiana pohoan teu mere berkat dicatet ya Allah eta mah buang kawar jasa teh dicatat teh masa umur hirup mal kadinya deui berkat doang Kangjeng Nabi badeg diusir dibunuh Kangjeng Nabi Abu Jahal magis lain lalagaan ewak Muhammad bunuh bawa huluna ka dia saha bisa mawa hulu Muhammad 1000 onta ambo Masya Allah tetapi lamun Gusti Allah anu nulungan Gusti Allah anu ngaping Gusti Allah anu bogana atuh tenang-tenang bae ku Allah teh disalametkeun bae jelema anu mun tayang ka Gusti Allah mah komo ieu mah geus diplot ku Gusti Allah bakal jadi nabi akhir zaman tetapi orang ingat sejarah Kangjeng Masya Allah aya aturan sujud Kangjeng diberean tai onta hanalam onta jeroan onta hingga teu bisa udang deui geus puguh diciduhan geus puguh dicaci dimaki sapopoe teh eta bae Kangjeng mah cacian jeung makian panyidu jeung sajabana ieulah terakhir bunuh Muhammad bayangkeun dakwah teh seperti kos kitu kulantaran Kangjeng teh geus pohara ditikem
perjalanan lumpat ke mana bae aya orang-orang kafir, lumpat ke mana lempang ke mana aya orang-orang kafir nu neuk mewakang gitu. Kakara Kangjeng ngadoa ka Gusti kumaha? Cek Gusti Allah Muhammad hijrah ke Madinah. Poe Senen deui Kangjeng Nabi diinstruksikeun hijrah babarengan jeung Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu naiklah ke Jabal Nur untuk menyelamatkan. Tidinya kakarak berangkat Kangjeng bersama Abu Bakar Siddiq setelah titip ke Sayyidina Ali aya keluarga kan di dia setelah maut Siti Khadijah, aya Aisyah, kemudian aya Sauda, kemudian ieu Abu Bakar ge aya istri jeung anak. Begitu selesai urusan-urusan Mekah, bawa keluarga kaulah jeung bawa keluarga Abu Bakar Siddiq berangkat menyusul hijrah ke Madinah. Kangjeng berangkat ngaduaan ninggalkeun tanah kelahiran, ninggalkeun keluarga. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jelema anu beungar bangsawan, usahawan, tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq sugan terbersit di hatena. Ieu hoo ka imah, hoo ka tanah, hoo ka kebon, hoo ka onta, hoo ka perusahaan. Teu aya hiji bae Allah wa rasuluh. Ambo. Urang mah pandek ngaji bae ge. Sing ade warungnya. Ieu warungnya. Ka anak tak mobil sing ade tah motor sing ade. Anak kotok tah sing ade anak kotok urang. Eta tata ndog puyuh sing ade tata bisa sabar tah. Bah dititip bohara. Abu Bakar Siddiq banten nitipkeun kos kitu malah Kangjeng nu nitipkeun ka Sayyidina Ali teh Sayyidina Abu Bakar Siddiq teu aya di jero hatena sugan aya hook sugan aya nyaah teu aya padahal kan ke kentong Mekah Sayyidina Abu Bakar Siddiq teh sarua bae teu berat ku imah teu berat ku tanah teu berat ku kebon teu berat ku onta teu berat ku perdagangan hiji bae ridho Allah lah lain lalagaan pada ninggalkeun teh untuk selama-lamana. Hijrah ke Madinah hanya menyelamatkan agama, duaan berangkat set. Panjang lalakona diudag ku Kisrokoh tapi selamat Kangjeng. Sambutlah ku orang Madinah dengan tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta' kun syafi'a habibi yaumal hasyi wad dima'i. Nah etalah sambutan orang Madinah. Kuari ge sok dipake urang lamun deuk aya kiai tolak, deuk aya ajudan deuk gede tolak, deuk aya panganten eueuh masalah geus tolak al badru alaina. Ai datang hari tanu mah kira-kira atuh dah. Ake tolak al-badru otak pasang atau otak tolak teh muncul al-badru Kangjeng Nabi nulir teu beda jeung bulan purnama dina padanya anganana bulan purnamanya angan jagat Kangjeng Nabi nya angan kolbu hari-hari tanu nya angan naon. Masya Allah eta kula mah seneb bae eta seneb kiai teu nyawa sejarah meureunana. Ya Allah aturan mah ganti badruna ulah ku badru atuh tolal naru alaina atuh karena ulah badru nyana mah teh nyahoan ieu atuh naru teh naon bae nyana seuseurean horenganan geni ya wis lah sabor dah iya mangkonon ge tuh aya Kangjeng Nabi datanglah ke Madinah mulai didinya cicing di bumi Kalsum langsung dicaritaan ku Kangjeng Nabi tentang pembangunan masjid instruksi ti Gusti Allah jadiakeun tanah ke Kalsum mangga nyangakeun sadaya-daya. Nah iyalah Masjid Kuba eta tanah pemberian ti ke Kalsum jelema anu disinggahan ku Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabb urang datang ke Madinah asup ka Kuba saha jelema nu salat sunah di Masjid Kuba ari Abdul nama wudu nama di ditu di hotel datang
kadinya urang geus boga wudu afdol nama kemudian urang salat sunnah duha atawa nu lain-lain harina utamana Sabtu ganjaranana sarua jeung umroh mun di Mekah. Ih, ganjaran salat di Masjid Quba ebang kumaha masjid pertama. Diinstruksikan Kangjeng titah ke Madinatul Munawwarah setelah 7 bulan Kangjeng Nabi didinya dititah ngabangun masjid tanah nakik Sahal jeung Suhel seorang yatim duaan yatim piatu dek dibikin baik ku Sahal jeung Suhel mah tetapi ku Kangjeng tetap dibeli baik akhirna dipindahkeun ditetapkan sebab yatim piatu. Aya kuburan-kuburan musyrikin didinya dibeli kemudian dibongkar urang dek ngabangun masjid aya kuburanan bongkar ulah diantepkeun lantaran urang dek sujud di handapna aya mayitan teu bagus sanajan kuburan bongkar sanajan orok bongkar jadi lamun aya kiai henteu ngabongkar kuburan ketika ngabangun atuh teu nama aya nu ngameunangkeun pikih mah deuleu sejarah. Deuleu sejarah aya pikir batu benang alah sapira 10 kuburan ku masyarakat bongkaran ieu pake sujud ulah aya mayitan di jerona. Nah urang mah biasa dirata-ratakeun rapih kan urang nyaho sejarah mah rapi dibangunlah masjid. Pertama Kangjeng nenden batu, kadua panggil Abu Bakar, katilu panggil Umar, kaopat panggil Sayyidina Utsman, kalima panggil Sayyidina Ali. Setelah eta ngadoa hadhil khulafa cak Kangjeng Nabi ieu nu sabada kula nu nenden batu nu bakal jadi pengganti kula geus dibejakeun ku Kangjeng hadhil khulafa ar-rasyidin. Gitulah sejarah ti 40 tahun kuari geus aya di Madinatul Munawwarah berangkat dakwah Kangjeng. Aya 2 sahabat di Madinah asli penduduk Madinah nu nyambut kedatangan Kangjeng dengan sukaria penuh keyakinan jeung kemantapan sadaya-dayanya nggakeun ka Kangjeng Nabi ngaranna sahabat Ansor nu milu di Mekah nuturkeun Kangjeng ngaranna sahabat Muhajirin anu hijrah ti Mekah ka Madinah ninggalkeun pamajikan mun pamajikan embung milu ninggalkeun anak mun anak embung milu geus puguh harta jeung kakayaan dagangan ditinggalkeun eueuh nu dideuleu iwal ti Allah jeung Muhammad jang naon harta jang naon pamajikan jang naon anak ai engke di akhirat bakal nyilakakeun mah pepegatan hirup-hirup sok sia aing embung nurut ka aing mah tuturkeun ku sia agama sia aing mah deuk milu jeung Muhammad sok sia ka anak sia embung ilu jeung aing mah jeung abah maneh aing onta los jang sia imah hod jang sia aing mah nyalametkeun diri Allah jeung Muhammad tujuan aing pepegatan bayangkeun ku urang berani jasa berani urang mah endahan akidah urang lantaran bobogohan jeung Kristen tita asup Kristen widih mani limit syahadat orang digadekeun ka Kristen naudzubillah min zalik wa min zalik dole sahabat Muhajirin boga anak boga pamajikan anak jeung pamajikan incu tinggalkeun teu nurut mah jang naon sakadar ngaririweuh di alam dunia aing menyelamatkan diri ka Allah jeung Muhammad ai di urang Allah karim. Kangjeng saya di Madinah beserta sahabat Ansor beserta sahabat Muhajirin didulurkan sahabat Ansor jeung Muhajirin satu suara Ansor nu petani Muhajirin di Mekah na tukang tani dihijikeun didulurkeun ka dinya dibere ku sahabat Ansor maneh bisa tani sok pilih taneuh nu mana ya Allah ya Rabb anu sahabat Muhajirin di Mekah na teh tadina dagang
dihijikan ku Kangjeng Nabi jeung pedagang nu aya di Ansor. Maneh dagang, ieu dagang. Sok ngadulur maneh sok dagang naon di Mekah, dagang anu sok pilih. Dek di mana tempatna? Ieu urang babarengan tah nu maneh ieu nu kula. Andai kata maneh untung sok jeung maneh. Tapi lamun kula untung gede ke kula dibere, teu kudu dibere kula mah eta sahabat Ansor, mulia jasa sahabat Ansor. Ya Allah ya Rabbi Gusti Allah. Aya deui jelema teh begitu ditanya, maneh di ditu boga pamajikan? Boga. Aju datang ka dieu, atuh can boga datang ka dieu mah. Kula boga dua, pilih di antara dua, deuk nu mana? Nu ieu apa nu ieu? Masya Allah eta sahabat Ansor ku mulia-mulyana. Cuma layak kasih sama sana hayang ge. Sanut mere atuh potongan kos kitu. Muhajirin mah geus pugu berangkat ka Gusti Allah si eta. Naonan sok hayang-hayangna bae. Pijeun haabek. Ya Allah ya Rabb. Dua. Sok bebeja ka Kangjeng bagus, sangat bagus. Nu hiji diceraikeun bikeun ka sahabat Muhajirin. Mulia amat sahabat Ansor. Mentak deui nu paling hebat dua golongan sahabat Ansor jeung sahabat Muhajirin ngahiji hampir-hampir di dinya mun maot sahabat Ansor sahabat Muhajirin teh meunang warisan ku hebat-hebatna didulurkeun ku Kangjeng Nabi tetapi langsung turun ayat teu terjadi ilah Kangjeng Nabi teh didukung ku sahabat Ansor jeung sahabat Muhajirin. Wah, gede lah Islam di Madinah. Mulai ka Yaman, Suriah, Turki berdatangan jelema ke Madinah. Ketika di Madinah orang di berbagai penjuru negara daratan, terutama Jaziratul Arab, di sepugu Mesir, sepugu Yaman, Suriah, Yordania, Turki dan sekitarnya bahasa-bahasana berbeda-beda tapi tetap Kangjeng ketika khutbah Jumat make bahasana bahasa Arab ketika ya usulan-usulan lantaran loba nu lain bahasa Arab Kangjeng Nabi kita mempelajari Arab untuk ibadah khutbah Jumat sejarah ya sejarah hafal sejarah mantap urang saat eta orang Habsyi loba bahasana lain Arab Kangjeng Nabi khutbah Arab saat eta orang Ethiopia saat eta orang Takroni saat eta orang Maghribi saat eta orang mana-mana daratang ka Kangjeng jumlah bareng usul supaya bisa dipahami kuno lain Arab malah Kangjeng nitah belajarlah bahasa Arab supaya paham bahasa Arab sebab bahasa Arab bakal jadi bahasa di sorga teu pernah diganti Kangjeng Nabi khutbahna bahasa Arab bae mantak Jumat mantak naon ja ieu mah ibadah bahasa Arab bae si tuturkeun Kangjeng. Ieu mah ibadah ieu mah make saudara-saudara kaum muslimin wal muslimatuh muslimat batungtung nama. Emang aya Jumatan muslimat kipu doli pohopan asek ceramah di panggungnya padahal ke khutbah. Ya Allah ya Rabbi ngan inget-inget barang turun urang mere duit. Aduh ya Allah ya Rabbi. Nah kadituna nyaritakeun Agustus Jumat ya nyaritakeun kabeh kadituna dan lain-lain sebagainya asana teu ngeunaheun amat salat Jumat kos kitu asa lain salat Jumat kembalikan keutuhanan amal kebal urang hirup di dunia ulah diacak-acak mangke murnikeun Kangjeng Nabi loba nu usul dikitabkeun tentang khutbah Jumat Kangjeng Nabi teh usulan-usulan para sahabat Turki anu ngitabkeunana ge boga kula mah kitabna Kangjeng Nabi malah nita bahasa Arab aya hayang paham nita berarti satu sisi Kangjeng Nabi hayang utuh di sisi lain supaya masyarakat pinter lamun urang kuari khutbahna make bahasa urang bae we atuh kapan pinter aja atuh iku mah odop salam ngine mangkonon sirawa wis mah ora sekolah ora nyantren ya ora paham atuh bongan sira iku mah kasurupan kronjong insyaallah iyalah Kangjeng Nabi di Madinah terus dakwah maka instruksi salat waktu di Mekah
instruksi haji sanata sittin wakila sanata khamsin cuman Kangjeng walam hijjah ba'dal hijrah illa hijjatal wada' sanata asyara 1 tahun endek maut eta kakarak munggah haji Kangjeng sebab Kangjeng Nabi bakal diturunkan ayat terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Tapi umroh mah 4 kali Kangjeng Nabi. Selama di Madinah Kangjeng umroh 4 kali, haji wada terakhir nuku urang dijadikan pedoman terus sampai kiamat. Haji Kangjeng Nabi etalah anu dikitabkeun ku para ulama-ulama ulah sampaikan ka kaluar ti aturan haji Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mah salila di Madinah ialah Kangjeng Nabi berjuang sampaikan ka turun ayatul kitab dimulayan Badar nantak ialah sejarah bongan di dituna kitab siar kitab sejarah Kangjeng sekelumit seperti etalah sejarah Kangjeng kuari Kangjeng di Madinah instruksi jihad terhadap kaum-kaum sahabat-sahabat numantak ayat anu tadi dijelaskan instruksi jihad kumaha sahabat ketika Kangjeng ngajak jihad ya Allah ya Rabb malah ditungguan ku sahabat irah perang sugan sieda ya sugan gentar teh aya sebab Kangjeng nyaritakeun wahai para sahabat luhurkeun agama Allah dengan perang andai kata orang perang ngalawan kafir sehingga kafir jeung musyrik mengucapkan 2 kalimat syahadat kalimatun thayyibah perangan kafir jeung musyrik sampaikan ka maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah perang menang jaya Islam urang korban di medan laga urang bakal geus aya di sorga cak Gusti Allah eueuh rugina keistimewaan perang ngalawan kafir urang di luar perang haram ngabunuh di mana urang ngabunuh jiwa balas jiwa. Tapi ketika orang perang makin banyak yang dibunuh, makin istimewa jelema nu ngabunuh kafir 1, 2, 3 sampai 100 jelema nu paling loba ngabunuh di medan laga etalah jelema nu paling mulia di mata Allah. Masya Allah karim. Geus Abu Bakar Siddiq mah gawena geus bae ngasah pedang. Masya Allah geus dikieu we pedang. Sidina Umar komo Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, pagawean teh geus kos kitu we. Kos tukang kebo kuari teh. Nah sakitu jalin perang yang mencit kebo we. Ya Allah ya Rabb. Nu ngaran memanah, nu ngaran lari, bela diri dan lain sebagainya geus diulik ku para sahabat. Perpencaan teh diulik ku sahabat teh. Ngamainkeun pedang diulik mana kitu keneh naik kuda kitu keneh andai kata naik onta ge dilatih kabeh jang li ilai kalimatillah pedang jang li ilai kalimatillah panah jang li ilai kalimatillah kuda onta dan lain sebagainya jang li ilai kalimatillah selain daripada ngaluhurkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala kitulah kehidupan sahabat indah di zaman Kangjeng nu carita selain daripada agama indah di zaman Kangjeng nu dongeng salian tili ilai kalimatillah jelema teh kompetisi hayang hebat di sisi Allah kitu bae jelema teh musabaqah hayang menang peris hayang menang pangalem ti Gusti Allah sakitu bae geus Masya Allah karim sahabat teh hilir mudik tiap hari terus mendatangi Kangjeng Nabi tapi hafal situasi iraha kudu datang menghadap kukumpulan jeung para sahabat nu diobrolkeun seputar jihad fisabilillah ieu mantak diteudeun kitabus umirtu
an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Kuring diperintah merangan manusia hingga manusia kafir-kafir musyrik mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Urang mah alhamdulillah lantaran indung bapak orang Islam orang geus teu kudu diperangan deh. Urang geus ngeunaheun urang. Nah, geus tinggal bersyukur bae ka indung bapak urang. Bersyukur ka guru-guru urang. Bersyukur ka para aulia-aulia Allah anu jana zaman eta berperang merangan kerajaan-kerajaan anu kafir di urang. Mimiti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, terus datang ke Banten. Nu mantak betapa luar biasa na Syekh Maulana Hasanuddin. Lantaran nyana nu jadi cikal bakal Islam-islamkeun Banten. Saha jelema anu teu jarah-jarah ka Maulana Hasanuddin untuk di Banten mah cikal bakal numbangkeun kufar-kufar, numbangkeun jelema-jelema nu dugala. Lain jelema leutik Syekh Maulana Hasanuddin teh. Lain jelema leutik wawanena atuh lantaran di dieu teh kapan kerajaan beak ku Syekh Maulana Hasanuddin. Nah, mantap kurang tinggal bersyukur baik ka Syekh Maulana Hasanuddin. Ujug wari urang asal susah, bae dagang teu laku ka ditu zarah. Asal urang deuk ditangkap polisi zarah ka ditu. Pahara jasa masyaallah. Asal urang di Ciduhan awewe ngawiri da di ditu. Atuh geus kasih bae hutang ambalaya atuh ka ditu. Cak Syekh Maulana Hasanuddin sia mau kasus kos kitu ka awe ka aing. Aduh, Gusti Allah. Dah iyalah. Mantap, ieu dikitabkeun. Kanal jihadu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fardhu kifayah. Ayalah perang di zaman Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mah hukumna adalah fardhu kifayah. Masyaallah. Wa qila tiksakaul mah ainin fardhu ain. Di zaman Kangjeng seperti eta. Kobaran-kobaran bahasa Kangjeng menginstruksikan perang terhadap para sahabat geus melekat di hati sahabat sehingga sahabat ngarep-ngarep iraha perang lambat saeutik negor ka Kangjeng Nabi. Ku cinta-cinta jeung resep-resepna perang. Eueuh deui. Jang neangan keuntungan kecuali perang. Surga menang luhur agama. Wawanen di keluar-luar di ku Kangjeng. Masya Allah. Kumaha sabada zaman Kangjeng wa amma ba'dahu. Anapun sabada zaman Kangjeng mah falil kufari halani kufar aya dua tingkah. Hiji ahaduhuma yakunu nabi biladihi keayaan kufar di negara masing-masing. Amerika, Eropa, Australia di negara masing-masing. Eta status da tetep bae fa fardhu kifayah. Nu fardhu kifayah teh idza fa'alahu man fihim kifayah saqatal haraj anil baqi. Di mana dipigawe ku sebahagian cukupnya nanggagaweanana eueuh kakurangan logorlah gugurlah dosa tinu anu teu ngagawean. Lembur urang aya nu maot kawajiban wabehan mun teu diurusan doraka kabehan. Tapi di urusan kulimaan ku sapuluhan ti mimiti mandian sempurna mandianana ngafanan sempurna ngapananana dikubur sempurna nguburna cuman 10 orang nu meunang ganjaran ngan 10 nu sejen teu meunang ganjaran ngan teu meunang siksaan teu dosa dipigawe ku sebagian sempurna nu sejen gugur dosa beda jeung fardhu ain. Nah iyalah urusan perang fardu kifayah
jadi tekudu kabehan sebab aya persyaratan-persyaratan ke peperangan teh ngan ieu mah heulanan nyaritakeun status hukum perang di zaman Kangjeng teh fardu kifayah. Adapun sabada Kangjeng lantaran kufarna aya di nagarana masing-masing nah ieu ke bakal diatur kudu kumaha ulah sambarangan. Komo di negara urang negara nu lain bentuk negara Islam nu ngeusianana mayoritas Islam di sisi digigirna aya agama-agama geus mah Kristen, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, tambah deui aliran kepercayaan. Bisa nyogok deui ka ketua DPR, bisa tambah deui agama naon deui. Kitu bae di urang mah. Antepkeun mah, antepkeun. Engke kumaha ta urang hirup di negara anu model negara Islam cara Arab, cara Mesir, atawa urang hirup di negara nu mayoritas Islam model urang kos kieu. Nah, itu kudu kumaha? Ieu bakal diatur. Jangan lewatkan Anda. Waduh, Masya Allah. Iya. Hayang jauh coba kudu kumaha berdampingan jeung Yahudi. Perumahan urang teh bertetangga jeung Nasrani. Urang perumahan model di kampung Melayu di Sewan mah jeung encek-encek jeung si engkongko, jeung si enci mending mun karelis jadi jarore. Aya kumaha ya tuh, sia macana pun kadinya dinya tuh. Tamangan sakadal variasina doang. Ja aing ge teu kararasep cenah Islam ge sarua. Geus nu jore jeung nu jore deui, nu kasep jeung nu kasep deui. Ngahara riji. Tah ieu teh kumaha tah kos kitu tah, coba. Aya hak-hakna apa henteu. Nah ieu bakal dibahas. Geus salila di Madinah Kangjeng Nabi bakal ngainstruksikeun perang. Nah ieu hukum perang geus dijelaskeun. Tinggal memeh nyaritakeun hukum perang nu asli bakal nyaritakeun fardu kifayah heula nu mana anu asup fardu kifayah ieu ngaranna fikih wa bin furudil kifayah wallahu a'lam.